Lamun ayeuna dodoja teu daek nyingkah, lain berarti pangeran teu nyaah. Meureun tingkah pola urangna nu masih keneh nincak dina jalan anu salah. Lain zaman anu robah, tapi anu ngajamananana nu robah. Alam dunya geus teu anger, sabab loba jalma anu geus lalieur. Bencana di mana-mana, tapi naha urang can bisa ngadeukeutkeun hate ka Nu Maha Kawasa. Apal bahwa dunia ieu teh geus kolot, tapi naha urang loba keneh boborot memerik endahna dunia anu geus kolot. Alam anu sakitu loba barokahna, ayeuna mah geus robah loba musibahna. Alam sanggup nyukupan kabutuhan manusia, tapi teu sanggup nyukupan kasarakahan manusia. Matak ulah heran lamun dunya loba bencana, da kabeh ge ulah manusia. Silih ingetan, silih elingan, ngaranna oge jelema pasti aya bener jeung aya lalaina. Ayeuna mah geura eureunnan ngalakukeun maksiat, bisi dunya kaburu kiamat, jeung geura jauhan nyieun dosa. Ayeuna mah geura inget ka Nu Maha Kawasa. Alam dunya teh geus tereh kiamat, hayu urang gancang tobat, geura jauhan eta maksiat, meh bagja dunia akhirat.